megang kula ngimpi ke Mekah encan setahun lah bangsa 7 bulanan mimpi ke Mekah teh jeung Haji Ben di sorangan mimpi na sorangan datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu terus lewat datang lain ti Madinah barang jlog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya ya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan cekulat aja pondok kos kieu mah pondok di urang ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu sateu pararantes teh di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu pasti kajeun kukumaha ge ieu mah urang lembur urang nanyakeun kula ieu pondok saha ieu cenah urang Banten satu Maulana Hasanuddin. Masya Allah Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh heueuh ieu aya atuh aya di mana cek kula teh eta cenah di imahna tah eta imahna kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih langsung salam disambut dijawab salamna aya can keur ngobrol jeung urang Arab nama make jubah ari Syekh Maulana Hasanuddin nama make samping make baju coklat kolot bentukna sapari kerajaan Jastong Banten lah bos gitu akhirnya tuh kula sasalaman atuh diuk ngobrol ieu goreng Maulana Hasanuddin Masya Allah itu hebah di pangimpian ditanya gunyana biasa jawab tanya jawab kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model koski kula nanyakeun caina caina ieu di mana oh ieu diajak ku jana ka tukang Masya Allah empangnya leganya herang caina tidinya tuh pulang mandi terus wudu minum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten paranti ka Bandung paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede ieu cenah nu jurusan ka Banten jurusan ke Bogor terus disebutan Masya Allah cakula ieu kacaian ti dieu kabeh cai tidinya obrol lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram kula mah moal dicaritakeun terus na panjang yang terjalain ngimpi naon gitu lang istiqoroh lain tuh ngimpi kos saja panika panggih jeung kunti anak we gitu tengah haja Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun we ka dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu ka dedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu teh mah urang ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dieu pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor tencan bocor bah kula teh geus bisa galar ngobrol be geus mimpi katilu kali di tukang dia aya maung
di luhur kenteng mau gede jasa di luhur kenteng. Ya Allah tasih mau atuh da kumaha asupna ieu ka dia jaya mau di dia belawetan. Atuh barang kula deuk asup teh jadi mau ngagopayan ka dieu ulah sieun ya. Mau ngomong. Ieu mau ngomong ieu mah beda ieu. Tapi tetep bae ngaran-ngaran mau atuh sieun. Di luhur kenteng gagopayan ka kula gitu. Aduh. Tadi ulah sieun-sieun. Aya saha tuh kok. Ini sok ngajagaan majelis. Maksud ngajagaan kumaha? Lamun anu nundutan ditoel. Aduh, ente tambah-tambahan tambahan tuh kadijan teh paling dikegel berenang. Tak mau ngobrol. Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luar aja ngobrol na. Keula cek eta antara dia ngajagaan majelis luhurna kula di dieu. Ji ngajagaan mas tadi tanya terus ayeuna turun ka handap ngobrol kek aya di mana ih ieu nu sok di dieu di zaman abah kula inget ka dongeng abah kabehan anak nyarahun sing ade di dieu aya dua mau ieu kabeh ti Cikadueun di zaman abah masantren di Sekong. Ia mau nutur-nutur abah baik kuari ngajagaan di dia keur masa hirupna besi ka masjid engke aya ucing letik herang matana coba gedelekeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can orang kaberenehan ucing deui can orangnya keberehan can mah terus terang wae Masya Allah ieu omongan abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh gedean sakali. Aduh teu bente deuk diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kebelah dieu pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang demo aya ucing anakna ngeok tama poho maksudna poho ka omongan abah nu kamari-kamari diinget-inget mah teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia gaganggu aing kunaon dideleukeun gegedean ieu horenganna Masya Allah bukan ngagedean sieun ayeuna barang ngagedean beusi ngarekem atuh cek urang mau ngampurannya atuh geus we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui tidinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung ku kula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu deuk daon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui teh mau warna duka delegu pula maung putih tapi aya kahauk-kahukan seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi kadieu peting-peting kukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya nadi mah sama-sama atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teu jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngahaolan Syekh Maulana Hasanuddin saprovinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup di ditu loba tu bagus loba kiai-kiai akhirna ku kula diusulkeun tu bagus anu nu ngageugeuh Habib Lutfi teu ngajawab
aya kiai anu mulai Pandegelang Serang teu ngajawab Habib Lutfi. Akhirnya ngobrol ke mana deui terakhir ngobrol ke tadi kudu ngayakeun haul Sultan Banten. Sanggeus terus ulah ge 3 kali ngomong seolah-olah perintah. Teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu, ka hiji ka 2 mah tetep dijawab embung, lain embung teu cinta. Tetapi atuh manya Banten di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan naonna di Banten, tetapi kan eta melalui proses teu meunang ngahuhuluan ngaluluhuran nu ngageugeuh di ditu. Tetep teh kabelah dieuna horeng ai haolna mah tetep dititah inti nama panjang. Disimpulkan nyin majelis teh ya ieu perjalanan nyin majelis jadi lain sambarangan. Seperti itulah prosesna. Sabada haul sabada ngayakeun rajabana pamuludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi, datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi, ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok, datang ka Cilongok jam 10, kula datang tas ngariung 10:30. Nah jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula. Ya Allah, berarti bener eta lain si Hasanuddin, jabe beja ka Habib Lutfi. Masya Allah. Akhirna dikencengan tenang jeung kula aja duit mah tadi teh apana teu loba di bank. Kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus di ngaranna kabeh ge geus eueun teh di ngaranan kabeh. Alhamdulillah duit aja ambalayah di bank, pokona geus moal beak we hutang we ambalayah pikiran teu. Nanti dia ngapanggih deui abah deui ka dieu diuk bae di dinya neuleuan deui majelis. Neleuan dek kula ngobrol deui beureun isyarah. Terakhir nyaritakeun tihangna geus dirobah ka encan ceknya. Tihang majelis terakhir ngimpi eta. Ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan, kemudian aya alamat teu bagus deui. Waktu bentukna kieu alamatna teu bagus deui. Ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten. Kos gitulah berawal perjalanan dek ngabangun majelis. Ukar-ukur sambil digambar sehingga deh jekulai kudu percis Masjid Banten lantaran titahna kos kitu. Akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS, ternyata meureun teu izin Allah eta teu bisa dihubungi, lain embungeun geus teu bisa dihubungi, tertanda teu aya izin. Neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur, ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung. Aya deui tukang gambar ecek-ecek. Iya geus teu bauhan cacing itu bauhan. Gambar ternyata nyambung. Nah iya jadi profesor ecek-ecek. Tetapi punya kemampuan luar biasa. Nah kemampuan dalam arti pemikiran Banten. Nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jituna. Horenganan ieu memiliki Banten atau teu nu dipilih teh hatina tetep hati Banten.